Bawa kayak itu meter itu. Moal ieu mah nyamaneun aya awewe. Tara tuman ulin jeung abring-abringan jeung awewe. Ieu mah jarang ngaliwat ge. Itu si Bako si Abel mah jarang liwatan kieu kita. Mungahan masa kamari ge. Anya jarang mun si Sule mah jeung si Oman. Sok milu. Mun si Sule mah jeung si Bako. Tadi gen peda kaciri bangsa urang Sule ieu Kardew diapaleun aya awewe. Mun aya awewe mah duka, apaleun aya awewe gitu. Nya ya gede dina kitu sok bajan siap teh. Saha? Siap. Dinu mungah kitu ya ge ngan ya meker meulem lauk di William mah. Sok ajak sinanas kitu teu parengareun barang dahar ngomong teuing. Wak, wak. Sok geura bejaan. Di saung suha teh kitu nanti heula. DPO korban chat micet. Angkat bos. Dah. Asupun kana screenshot. Tadi itu masih di mana di musola Haji Soni. Balong Haji Soni ka jeung balong ka anjing mantap. Sarikeun cep supaya kaciri tunggu ngesan heula man. Amin. Montong. Oh. Geus hari sakitu geus. Mah ka dibawa deui ka ditu dah. Kudu bawa deui ka ditu kalak dicok. Anjing apana kereta euy hiji deui. Sok lauk kasupun ka dihanap. Lutuk we nya. Heun tadi ditir. Uing ka amak ka eta. Naon? Kasih telen penetiha di dieu. Heh?